Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepangkeun nami abdi Melina Sri Nadila di kelas 12 MIPA genep. Bade meragakeun monolog anu judulna Ngeunteung. Karya Teddy Muttadi. Jongjon ngeunteung netep imut kana bagian-bagian beungeut jeung awakna, imut kerung, jebi jeung sajabana. Puncenis deui geuning. Tanda cinta teh. Tanda cinta anu tara bisa dibobodo. Jerawat mani barem kieu. Pencet gitu. Sin nyeri. Antep wae. Asa ngaragokan tapi keke. Asa jadi nyari. Keun urang ingkeun nepi ka asakna jiga cinta kuring anu keur ngacambah. Kaluar tina kulumutna mudag cahaya anu sumorot ti soca anjeun. Akang nya bener jadi panyari geuning. Panyari tina beungeut kuring anu ceuk batur mah ngalaka indung. Saur bapa, irung, jeung halis kuring teh nyeples pisan ka pangambung sareng kening mamah. Ari ngado ngalaka nini kuring. Naon deui nu jiga mamah teh nya? Nya biwir sareng buuk. Jiga kembar cenah kuring jeung mamah teh. Tapi palebah awak jigana ngalaka bapa. Malah leumpang teh cekih pisan papada ngagareblay. Saur Mang Omen mah kuring teh fotokopian bapa. Ari bapa nyati saha deui. Ari lain fotokopian ti bapana deui mah nya ti aki kuring. Cenah eta oge da kuring mah teu kungsi tepang. Anjeunna kabujeu ngantunkeun. Mugia ditampi iman Islamna ku Gusti anu Maha Suci. Eta saha anu kaluar tina kalangkang beungeut kuring. Walah beuki ngalobaan ambuing. Kaharti ayeuna mah nya dina kuring teh aya mamah, aya bapa, aya aki, aya enin, aya uyut, aya baok, aya karubun. Nya aya walungan cinta anu ngebat panjang deui. Panjang pisan ngaliwatan abad-abad kahirupan. Eta walungan teh ngocor ti Rama Adam jeung Ibu Hawa. Terus ka karuhun, ka nini aki, ka indung bapa, terus ngamura dina diri kuring. Nya aya cinta aranjeun dina kuring teh. Nya muhun. Insya Allah kanyaah kadeudeuh aranjeun baris dipiara ku kuring. Walungan cinta aranjeun anu ngamuara dina diri kuring, moal dikotoran, moal digegeuleuh. Mugi Gusti ngapi ngajarin ka diri abdi. Ayeuna mah hate kuring teh meujeuhna bunga. Cinta mekar dina dada bareng jeung jerawat anu melentung dina pipi. Garang-garang dakah terus kembangan terus buahan. Eta walungan cinta anu muara dina diri kuring. Keun sina ngalamir terus ka anak incu buyut bao terus nepi katurunan. Mung sakitu anu dipihatur ku kuring, hapunten bila aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.